Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil muttaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku qudrat jeung iradat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Ku takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna wirehing manusia hirup tungkul tempat ada kaluluputan tangah tempat kalelepatan sakapeung janji poe ayeuna sok poho dina poe isukan. Lamun lain Allah maha panghampura tinantu urang kabeh kagolongkeun jalma-jalma nu carilaka. Kalayan nyebut nyebit asma Allah nu maha welas tur maha asih teu pernah pilih kasih kana bunga kana sedih. Runtun syukur anu masyhur kagungan Allah Rabbun Ghafur nu maha ngatur dihandap mewah di luhur mikanya ka jalma jujur sartanya rek hirup takabur. Shalawat kali salamna Allah mugi ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadaya contoheun urang sadaya kiblat hirup urang sadaya nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan parantos natrat ngagurat ka para sahabat nu ofat nu teu beurat kana salat nu teu hiat kana zakat ka para tabiin tabiah nu keukeuh pageuh nyekal sunnah ka para kulawargana nu anceg panceg istiqomah di mana teu unggul ku kalinduan teu gedag ku kaanginan teu luntur ku kahujanan can leeh ku kapanasan. Mundut kana Maha Agung muntang saraya kana Maha Kawasa urang nyarande ka Gusti Murbehing alam. Moga-moga dina ieu pangaosan sing sae pangaosna mugia dina ieu pangajian sing alus pangajianna. Para asatidah qori-qoriah mubalig-mubaligo hormateun sim kuring guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuh lemur ti kawit Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB tur LPMD. Bapak Kapolsek anu sami kusim kuring dihormat. Bapak Babinmas, Babinsa anu sami kusim kuring dihormat. Ibu miwah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun tukang dagang neangan untung, lamun tukang tani neangan hasil, ari ibu pangaosan neangan naon. Bisi pincung cek ibu pangaosan teh neangan ilmu. Geratannya ka ustad nu deukeut fungsina ilmu teh al ilmu nur ari ilmu teh cahaya. Nu jadi pertanyaan ari urang ku ilmu urang geus kaoncoran acan jawabanana acan. Kabeh ge apal ilmu tahajud geuning unggal peuting malolor wae. Kabeh ge apal ilmu sedekah tapi naha geuning sakapemenyeun masjid 2 tahun teu anggeus wae. Kabeh ge apal jeung dulur kudu akur jeung tetangga tong pasea tapi naha sok terjadi wae. Ibu ge apal ilmu kasalaki kudu hormat tapi naha sakapeung sok baeud wae. Jadi simpulkeun ku urang nu ngaran-ngaran ilmu teh ternyata fungsina teh keur ngoncoran hirup. Maka tugas jeung paling pokona tina ilmu teh aya 3. Kahiji jelema nu karek wawuh kana ilmu. 2 jalma nu bisa nyicikeun ilmu. 3 jalma nu bisa ngamalkeun ilmu. Urang akur-akur urang nu hade tempat karena ilmu karek di mana ku perkiraan mah karek wawuh. Jelema nu wawuh karena ilmu nganggap cai kolomeran ge dianggap lautan sehingga boga ilmu teh dipake nuding batur pake nyalahkeun batur teu sadar jelema nu wani nyalahkeun batur dirina keur nembongkeun kasalahan. Hiji ge rada hese ulah loba ngiceup wayahna. Jelema nu loba nyalahkeun batur sabenerna dirina keur nembongkeun kasalahan. Nah, teu apal gitu salah ibu salah kuring diponisna ukur ku Allah. Dari urang bet monis kasalahan manusia. Ibu manusia, kuring manusia berarti ngaran jelema mah bakal diponis ku Allah lain ku papada manusia. Jeung jelema teh cicing dina hiji darajat.
ayeuna bapak lalajo kuring make jaket make kaos teken bae teh dianggap ustad ge ada teh nyari haten teh keuna naon da ieu mah sakadar baju dalamun pengajian rumah sartina baju teh eta pengajian babari bangkrut sabab ibu teh ngagugu ka kiai tapi hese ngagugu ka salaki ceuk kiai wayahna poe Senin baju teh warna bodas pan bodas kabeh salasa hejo kabeh logo beureum kabeh kemis ungu kabeh nepi ka Sabtu kun teh ganti baju toong cek salaki riren mah ngaos teh jangar kana hulu kunaon karena baju lalakon nu ngaran kahirupan manusia tetep rengkeun urang teh karek wabuh kana ilmu ibu karek wabuh kana di jilbab teu apal fungsina jilbab gara sok urang pikir wabuh kana jilbab wabuh tah eta jilbab ibu naon atuh hakikatna di jilbab lamun bener ibu apal kana ilmu di jilbab berarti jilbab teh munian berarti ibu geus di jilbab kudu bisa jeung munian ceulina munian bibirna munian panonna geuning teu saeutik kejadian jilbab badak tapi pokolotot ka salaki jilbab gede kana gosip dungdang dendeng jilbab nguyupuk teu kaur batur nyeun kasalahan bibir urang gandeng ngomongkeun ka goreng patetan batur tah di mana eta jilbabna empok bapak-bapak ngupingan ceramah kieu bari ngararat ka ibu lebok jadi tina ilmu teh ternyata aya cangkang jeung geusina ibu dihina diledek dicaci dimaki lalajoan ku ilmu cangkang nyeri hate toong ku ilmu anu leuwih jero moal nyeri hate untung gede palebah mana untungna urang dihina dicaci dimaki ku batur dosa urang dipauk si itu maka alus masih itu dibikeun ka urang taneuna matang lamun isuk teh geuning ieu to ibu dihina batur tapungan nuhun diheung bisa nepi ka dinya paling ge diledek nyakar jelema ulah sok nyiwit lamun mung diciwit tong mitnah lamun mung dipitnah tong ngaledek lamun mung diledek tong ngahina lamun mung dihina Bandungan ku ibu jelema anu sok ngahina tungguan deui isukan juk dihina batur Bandungan ku ibu jelema anu sok mitnah Bandungan hiji waktu si eta ge bakal ngalaman dipitnah urang mah tinggal tepungan we lebok tinggal kitu matak nu ngaran hirup teu karek wawuh kana ilmu nepi ka cai na kolomeran ge dianggap lautan sehingga ilmuna dipake nuding batur nyalahkeun batur sehingga diri nu paling paur asapan benerna asapan nyana dianggap batur teh calaka runtah kabeh kedua tingkatan ilmu itu bisa nyicikeun lamun ilmu bisa dicicikeun karena dirina maka ucapan tekad lapah moal pernah nganyerikeun hate batur ku ilmuna nah apan geus ngacik dina diri sumaramah dina bayah sehingga ucapan tekad jeung lapahna dumasar tina ilmuna ceuk ilmu teu meunang ngahina batur kadeung dibekem ta bibir aya urang mah geus apal ulah ngaledek batur tapi bibir sok ngaledek paingan dicapok batur ieu teh lakon hirup Pak jalma nu bisa nyicikeun ilmu maka bakal nganggap batur lebih alus batan urang batur lebih hebat batan urang batur lebih pintar batan urang sehingga ilmuna bakal nuntut dirina supaya mampu ngaragangan batur ngajian batur ngahargaan batur ieu teh jiga ceramah rada beratnya nah make jeung berat apan ilmu urang mah dipakena lain kitu ilmu urang teh hayang diajen batur hayang dihargaan batur hayang dihormat batur tanpa mampu urang ngahargaan jeung hormat batur padahal ngaran ilmu mah kuduna teh urang ngajen geula ka batur maka batur ngajen urang ngahargaan batur batur ge ngahargaan urang ngahormat batur batur ge bakal ngahormat urang poe ayeuna nu kajadian urang geus boga ilmu kalaka urang nu hayang dihargaan batur matak nu ngaran sifat hirup tong sagala di aku da urang teu boga aku bisa dibisakeun alus dialuskeun mampu ge dimampukeun ibu daek pengajian ayeuna lain ibuna tapi aya Allah nu ngadaekeun kuring capetang dina nyaritakeun bab agama lain kuringna tapi aya Allah nu mantuan kuring milih diri kuring supaya nyaritakeun tuh matak jelema mah keun aku takdirna masing-masing baju kieu calana kieu aya takdirna kudu jadi ajengan masa Jawa Barat ka kurilingan cobaan ge ku RT gamis singasar udang sing badag sorban ngagaplek eudeuk ieu nyebut ustad ka RT mau kumaha ibu ulu RT anyar tobat da lain takdir mata ngaran hirup tong sirik ku takdir batur nah da ngadon capek jelema nu sirik ku takdir batur nyeun gedongna urang nyeri huluna batur meuli motor urang ratuk angeunna batur meuli sawah urang ka rumah sakitna batur meuli mobil modal sih eta
kunaon eta siksik melik sulit ati ilmuna boro-boro ngocoran batur ngocoran awak soal ngeri maknya aya ilmu siksik melik mata ilmu datang ku urang kudu ditampak lain ku awak tapi ilmu gerak datang karena hati tah maka jelema nu boga ilmu bakal ngerasa kosong tingkatan nomor katilu jelema nu bisa ngamalkeun ilmu maka dirina bakal ngerasa bodoh jelema nu apal hukum dirina bakal jadi jelema nu pangbodohna sabab geuning apal hukum sakapeun urang sok ngarempak hukum pan ibu ge apal dalil tahajud hade ku apal na urang dalil tahajud tuluy urang teh tahajud har pan eta teh urang teh apal hukum tapi ngarempak eta hukum talung kena rakyat teu apal bab tahajud tuluy hees tuluy da si eta mah teu nyaho dinaon-naon matak nu pangberat-beratna di alam dunia lain sasata boga ustad pangberat-berat sedangkan urang teh menghirup boga kakurangan jeung kalemahan maka jelema anu geus bisa ngamalkeun kana eta ilmu dirina bakal ngarasa kosong sehingga jelema nu ngarasa kosong boro-boro ti kiai boro-boro ti ajengan boro-boro ti santri anjing sekalipun bakal jadi oncor ilmu asal ngarasa dirina kosong so kurang ku guru kali-kali maka anjing patak kuring mah lembur anu mira anjing tara dicarekan puntenna cinta pun guru datang ke anjing kumaha ceuk tarangga rada gelo cenah ustad da cinta jemut nu gelo manya guruna anjing kali-kali mah urang guguru ka anjing kalau bah mana orang kudu guguru ka anjing sanajis najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali ka mereka taneuh tapi najisna baham manusia kudu ganyerikeun hate batur leungeun pantel ala padeukeut hate rujan saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kanyerian batur bener ya mun buka bibir teh dikoncar teuing walu jangkung nyebut taraje guru jelema montok ieu teh awak atawa dreum atau itu teh jebro teh neungeul ka urang jadi batur neungeul urang lain ka hayangna bongan diri urang dieusian ku cacianan tingkatan ilmu balik deh karena awak mengarang ilmu teh awak ibu atur nuhun awak ibu jeung awak kuring teh ilmu tak ieu rambut ieu halis ieu kumis janggot bulu dada badungan ku bapak kalau bahana ilmuna Allah nyiptakeun rambut manjangan nah ari halis teh manjangan padahal buuk-buuk keneh teh berarti ilmuna rob aya rob teh anu ngatur nu miara nu ngajadikeun setiap ibu dijadikeun ku Allah tong keung da ibu ge dipiara ku Gusti Allah mana bukti ieu rambut manjangan halis teu manjangan sabab Allah kuninga yen ibu teu butuh halis panjang ngan edas manusia sok kaleuwih halis geus alus dar dikerok ganti ku patlot balik ti dieu pasti anjing salakina nah leungit hiji ilmu tololkeun deui urang teh waos teh diciptakeun tina tulang dina leungeun ge aya tulang mana nu manjangan tulang leungeun dari huntu teu manjangan da Allah mau ninga manusia di pangadegna kalayan sampurna maknya aya nu sampurna rangeteng huntu sageulis-geulisna ibu huntuna panjang da keung urang ka dieu sakasep-kasepna bapak kapolsek rangeteng keung ibu Allah teh geus mau ninga kana wujud bentuk manusia teh malahan manusia teh teu sampurna dirina tanpa makhluk nu lainna domba mawa kasampurnaan belut mawa kasampurnaan matak domba jeung belut teh ngacung ka Allah Gusti hayang abdi jadi manusia tah satu nu lain teh hayang jadi jelema naha hayang cicing di sawarga tah eta teh belut nah ari jelema ngadun ngabelut gawi cicing nya hese kunaon atuh sampurna di domba ku bismillahi Allahu akbar dipencit dituang ku ibu dituang ku kuring jadi tanaga pakai ibadah tah daging domba jadi sumsum jadi balung jadi bagal pangawasa sampurna manusia tetela dulurna eta mata ka domba tong nyareka nuhun gitu tuh Pak lalakon hirup jelema nu kosong dina hatena bakal gampang dicician tapi lamun jelema geus ngarasa boga ku ilmu kadenge ceramah ge bakal aya-aya ceramah kitu aing ge bisa atuh lagi jeung nitah urang sajauh-jauh lain usia ngerayu urang ngarasa kosong boro-boro ti kiai boro-boro ti santri budak leutik oge pacakar-cakar sajam badungan pakaleng-kaleng deui nari kolot 7 tahun pakaleut kan masalah leutik bakal jadi gede lamun diseuneureupan ku budak leutik masalah gede bakal leutik lamun diseuneureupan ku budak gede tinggal nanya ari mental urang masalah leutik jadi gede berarti mentalna bolon mana bukti teh saeutik pan di masjid ge awak na hiji hatena tengah hiji awak na hiji tapi hate tengah hiji bubar di masjid ngomongkeun salat batur
tadi macam orang sholat jeung utek-utekan berarti sepanjang sholat si eta nepos itu. Ayeuna ibu awak ngareneng nah ngareneng jeung hatena teuing. Awak ngareneng hate teu ngareneng bubar pengajian. Kadang-kadang ngomongkeun tiung yang sobat tuh. Kunaon eta awak na ngareneng hatena teu ngareneng. Mata Islam datang lain keur ngalusan awak tapi Islam datang keur ngalusan hate. Tuh gerasa tempo bahasa kolot baheula hantang hantung hantigom hati unik. Ai hantang kalayar belit alus kulit goreng pejit. Eucai beureum ti kabeuteun karos ku bapa dituang ka rumah sakit nah racun. Dua hantang hantung ai hantung mah jantung. Loh jantung nolol geuning badan. Geus badan keperek tetet leutik. Ieu teh manusia aya sasombong-sombongna bapa, sabeunghar-beungharna bapa, aya teu nu bisa nolak kana kakolotan. Buuk hideung jadi bodas tolak ku bapak entong Gusti kitu tong make jeung bodas hayang hideung teu bisa. Boro-boro urusan kitu maut wae moal bisa ditolak. Mata RT tong popolotot teuing ka rakyat, sabab RT ge keung ku RW, RW tong popolotot teuing ka RT, RW ge keung ku kadus, kadus ge tong popolotot teuing ka RW, sabab kadus ge keung ku kades, kades oge tong popolotot teuing ka kadus, da keung ku camat, camat ge sarua keung ku bupati, bupati ge sarua keung ku gubernur, gubernur ge sarua keung ku presiden, presiden ge sarua keung nalika malaikat pencabut nyawa datang. Mata naon hartina jabatan lamun tungtung hirup di kasabalur. Jadi ya teh ngaran latihan latihan memeres hate ngarapi moten alus. Bandungan maut Kangjeng Nabi indahna luar biasa dicabut di handap Nabi kaluhur pan nyabut nyawa mah tina indung suku naik kana bitis kana pimping kana talang baga tina talang baga kana dada tina dada kana tikoro teu menang jabatan teu menang ustad kitu kabeh dicabut reketan. Mata Bandungan ku bapa lamun aya maut tina sakabur hilang tungku geuning kulbe innalillahi wa inna ilaihi raji'un tah nu saleh mah peureum ngan lamun bapa geus boga pamajikan tapi lo luhaloho wae ka awewe sajen tadi kitu teh kieu sabeula kaya ibu-ibu tong jong-jong teuing dibere duit ku salaki 50.000 beng nahi kana naon besok dibere deui beng nahi kana naon nyeri we hate salaki maot ibu pan ilok si eta mah ngejepret deui ngan untung lebih pinter dikeun 10 nanti nilep sorangan tuh ai ngaran-ngaran mau teh babul haya ai babul haya teh panto hirup bahkan hirup lagi hirup langgeng di dunia bapak susah tenang aya nu nalang bapak bingung tenang aya nu nulung tapi hirup di akhirat saha nu rek nulungan urang ternyata cek Allah amal sorangan mata gerak omean teh lain amal batur pek omean teh amal pribadi lain memeres batur wae hirup teh di urang teu beres-beres malahan menyalahkan ka batur sakali teh 88 teh kasalahan teh di urang kabeh da batur salah teh karena urang teu bener geus sok pikir batur salah teh karena urang teu katempo bener batur kedua teh karena urang teu katempo daek coba lamun urang katempo daek katempo bener insyaallah batur bakal nurutan urusan bener lain kudu diomongkeun tapi bener dibuktikeun urusan soleh lain perlu diomongkan tapi soleh mah dibuktoskeun kalau lebih kadinya tingkatan ilmu balik deh kan awak bapak ilmu itu tidak 4 unsur tanah cai angin sana terasa ibu teh pantina tanah sok guru tina tanah diindak dileyak digeuluhan dikemuhan dirujitan dicuaan halodo 6 bulan nolol hujan sapoe tampo jukut hejo deui tutut hirup deui laut nyampak deui pare jadi deui tukang tani sendiri deui artina taneuh teu pernah boga penyakit dendam mata lamun di dieu aya jelema nu boga penyakit dendam komo be dituna siksik melik sulit ati goreng pucus bisa jadi si eta sifatna taneuh sengketa nu teu omongan wae komo nu hasil beungeut wae ibu meureun tan kuburan naik deui kana cai ari cai ku bapa dipenet cai mah naik ka luhur dipenet rembes ka hareup naon maksudna jelema nu nyieun kahadian sifatna cai tong kahalangan ku nereu tong kahalangan ku nu ngewa bahkan nyieun alus entong pedah batu resep dan nyieun kalusan teu urusan kuring jeung bapa teu urusan kuring jeung ibu urusan alus mah kuring jeung Gusti Allah matak mangsa bodo cek batur goreng cek batur tara salat cek batur tara tahajud nah ibadah urang teu mungkin diedeng-edeng ka si eta da si eta lain keur nyatetkeun bener dari urang ibadah teh diedeng-edeng di mana Bu tahajud penting sadel aja malahan mapan infak jeung sedekah kana miskin kudu selfie itu dipangpang di Facebook alhamdulillah berentu santunan duit labur amal lain
iya penyakit mata sifatna cai mah nyieun kalusan ulah karena batu resep nyieun kalusan tong kahalangan kuno ngewa kadar eta aya jelema nu resep jeung nu ngewa pribadina masing-masing da bapak ge aya nu mika resep teu anggang teu nu ngewa ka kuring ge loba nu resep ngan teu anggang teu nu ngewa kumaha atuh prinsipna nu resep bae nu ngewa ge mangsa bodoh nah bengek malain urusan gerasok di dia aya nu resep ka kuring aya matak datang aya nu ngewa bisa jadi urang bagi dua atuh anu resep rek tuluykeun ceramahna bisa beres anu ngewa tong maksakeun mantok teu tadi kane nah pan bebas tuh mata cirian lamun aya nu wih cirian ku bapak saya eta kan geuleuh pan jadi moal tulus balik mah tilu seuneu na awak bapak teh aya seuneu artina panas bapak yang selamat kuring hayang selamat matak manusia tong kapanasan ku milik batur tong karerap diri ku harta batur nah nyiksa awak suarana batur beunghar kumaha ceuk panas dia nyegit batur beunghar dia nuyul kebeneran nu beunghar teh boga budak heuh botak nolol tina jendela tuh ceuk aing ge tuyulna naon ngaranna nudi sik-sik meuli padahal milik jeung rezeki loba duitna loba bubutuhna eueuh duitna sakapeung eueuh pangabutuh bapak kapolsek gaji badak hampura gaji gede pangabutuhna ge leuwih gede coba urang pak ngabedung macu 50 ukur butuh ku 50 pak kapolsek moal mahi ku 50 kuring ya kuring unggal penting pan ceramah teh loba duit alhamdulillah tapi loba bubutuh tina eta duit malahan sok pikir ku ibu da ku Allah teh pan pek bae cenah maneh beunghar ngan jongjon hirup dicabut sangsara ngan jongjon hirup dibikeun kira-kira bapak rek milih mana milih loba duit jongjon hirup henteu milih sangsara teu jongjon hirup eta teh eueuh pilihkeun batak kahulang milih beunghar wah teu jongjon ku bangsat sieun ku tuyul sieun coba nu sangsara ku bangsat teu keum ku tuyul teu keum malah nu sangsara mah ka tuyul teh diusapan sing sabar we sing kuat saking ku teu keum nu beunghar keum ku bangsat nah duit gepokan berlian boga emas inten berlian aya di imah keum ku bangsat nu ngarona dicarekan polisi didatangan keum bapak kapolri keum bapak kapolsek diteun abdi teh bangsat coba nu sangsara tibra teu keum balahan bangsat pangih jeung nu miskin ceuk nu miskin bisi maneh rek maok teu aya coyok jongjon ari ngaran-ngaran sifat nu beunghar gengsi tinggi hal corona peringatan di Allah kamari kongkorang dijual gelang dijual mobil dijual sawah dijual pila dijual ai gengsi luhur kene geuning marake kene kongkorong sumumun ngan teu bisa dijual da kongkorong tina lajada hasil tina codehan tapi nu sangsara Pak maka Islam datang teh keur ngalempengkeun hate tong nyaritakeun sawah ka jelema nu teu boga sawah tong nyaritakeun imah ka jelema nu teu boga imah tong nyaritakeun mobil ka jelema nu teu boga mobil nah bisi pajar mah panas batu ai urang boga kongkorong ge edeng-edeng 15 jutaan dia teh merujir di dieu yeuh penyakit urang teh tuh tina seuneu wae bisa jadi ilmu tong kapanasan diri ku milik batu naik deui kana angin hiji waktu datang Pak Kades ka dieu wayana cenah urang dieu kudu ingkah heula lantaran deuk aya angin puting beliung ibu salamet nama geus salamet keung ku ngaran angin puting beliung tapi ibu teu keung nalika aya angin leutik ngajeliwih teh ge pengajian bihung salamet dahar geus peuting heueuh dipangdongengkeun soloyong angin leutik teu saeutik pengajian bari nunutan bapak keur macul dekul macul barang dahar geus ngopi geus udud ongkoh lol angin leutik gepluk kana susukan naon maksudna jelema tong keung ku cucuk kuda sabab jelema moal mungkin kabeurian ku cucuk kuda tapi jelema bakal kabeurian ku cucuk pedak nu ijid nu rujit nu cua nu ngewa nu geuleuh nu geumuh lain musuh urang nu paling sajati tah awak sorangan nyasok geus teu percaya da awak bapak musuh nah di masjid ieu aya jelema ngahalangan da kamana mah ka masjid awas lamun ka masjid kadek sepoe aya teh nah atuh masjid kosong lain berarti musuh nu paling nyata tah awak ibu awak kuring mata cek nabi ge perang badar perang hade perang badar perang gede tapi aya perang nu leuwih gede merangan hawa nafsu sorangan tah opat tingkatan ilmu balik deui hadirin ieu teh disebutna Isra Mi'raj
Rajaban begitu. Dari orang apa? Bulan Rajab disebut Rajaban, sasi mulud disebut muludan, ngaji Jumaah disebut Jimat, ngaji Ahad disebut jihad. Keur jelema anu curiga mah Pak bakal timbul kacurigaan. Jimat, ngaji Jumat, cek urang anu osok, cek notara, mah jadi dipake ngadu batu ali. Da sudon. Jihad, ngaji Ahad, cek urang ngaji Ahad, tapi cek notara ka masjid mah wah moal teu anak buah Amroji. Moal teu nyieun bom. Ku sudon. Rajaban, muludan, ulah suudon hate jeung urang anu osok entong nuding ka nu tara. Batur tara keun bae eukeurna urang osok pigawe kuno osokna teu kudu nuding nu tara sabab sakekatna mah rajaban teh boga kado. Naon kadona? Ibadah salat. Batur tara rajaban tapi salat, urang osok rajaban tara salat. Tah nu sabenerna mah urang anu osok kan sakadar pangajianana tapi kado teu digawe. Kaharti ye ciji ngarah aman hirup teh. Batur tara rajaban tapi sholat, urang osok rajaban ngan sakapeung tepat di sholat. Berarti sebenarnya nu rajaban teh itu mata cekuri kado terindah rajaban mah adalah sholat. Ngan kunaon sababna bab rajaban ku Allah disimpen dina Al-Qur'an surat ke-17 ayatna ayat kahiji ieu ge geus kasimpulan yen Allah teh pan salat 17 rakaat maka Allah nyimpen Al-Qur'an eta dina Qur'an ka suratna ka anu ka-17 disebut Bani Israil. Bani Israil cilakana loba tatanya ku Allah kita mencit nuning, kita mencit sapi, nanyakeun keneh sapi gede sapi leutik. Cek Allah teh nu gede koneng tama bodas. Tah lamun jelema nyieun kalusan loba tatanya setengah teu ridho gitu Pak. Ibarat ibu ayeuna udunan nanyakeun ka DKM diangen naon DKM. Geuning picuk leutik. Leket teh kana hate urang udunanna ustadna nu meunahna amit-amit. Loba nanyakeun sehingga ieu aya kunaon mimitina subhana satiap jelema nu beriman jelema nu bertakwa boga lapan subhana. Subhana teh maha suci Gusti Allah. Nah urang teh era lamun nyarita subhana ari hate kotor dipiah. Pan urang teh maca teh subhana Pak, subhana teh maha suci Gusti Allah. Nah ari bibir subhana ari hate kotor dikukut atuh kadongdong. Nya ieu 88 subhana mah subhana maha suci Gusti Allah kudu bersih hate. Nah mah kejeng kudu bersih hate sabab Allah dek mere pengajaran moal kahontal ku akal moal kaberi ku pangarti ngaranna Isra Mi'raj. Allah teh bakal nyimpen pendidikan ka ibu ku musibah ku masalah ku kabingung ta eta teh masalah hirup supaya jelema cerdas keluar tina eta masalah. Matak jelema anu cerdas teh lain anu sakola luhur tapi anu unggal poe babarengan jeung kabingung. Sok ibu boga hutang cerdas dengan duit. Coba jelema teu kebelet hutang, hees we haben. Matak sok sing baru boga hutang we. Nya cek oge. Bapak polisi lamun eueuh bangsa keur nanahal ku ayana bangsa sehingga dibutuhkan bapak polisi. Matak bapak polisi nuhun bangsa. Kuring nuhun ka ibu. Nama genya kudu nuhun ka mustami har ibu na urang ngomong jeung tembok gitu. Tuh geuning sok urang pikir Pak. Jelema bener geuning kudu lagu nuhun ka nu salah. Nah, da teu mungkin disebut bener tanpa aya nu salah. Jelema pinter kudu nuhun ka nu bodoh. Nah, da teu mungkin disebut pinter tanpa aya hirup si bodoh. Tapi nah urang geus pinter sok kaledek jelema bodoh. Deung kaledek mah teu kudu sakola luhur, teu sakola ge becus Pak. Tapi kaharti ya kaharti. Jelema beunghar kudu loba nuhun ka nu miskin. Eta geus baleunghar teh anyang geus ka nu miskin, nuhun gitu. Lembaga jeung nuhun mah maneh geus miskin. Saengge ku miskin maneh urang jadi beunghar. Tembongkeun tugas. Sabab teu mungkin disebut beunghar tanpa aya si miskin, bandungan jasa si miskin gede. Ayeuna maot si miskin pangheulana nyokot pacul, nyieun kuburan. Ayeuna maot pangheulana si miskin nyokot pasaran. Ayeuna maot tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Ayeuna maot tempo si miskin. Jasana badak nyolatan si miskin, lu atlet ke sangoprot si miskin. Matak lamun di dieu ya di dieu aya jelema beunghar mung akur jeung miskin, kali-kali nu miskin dendam saeutik. Maot si eta bikeun paculna juk nyen kuburan sorangan. Tuh kitu aya pasaran gubuk ku sorangan, kaboeh teutegan ku sorangan, teu bisa salat, sok acong-acongan sorangan. Eueun nu nganterkeun ka kuburan cenah acrok-acrokan sorangan.
kekeh mengarang jelema teh butuh ku batur. Mata urang cek agama kudu akur jeung dulur, kudu hade jeung tatangga. Naon hartina salat bapa, naon hartina tahajud bapa, naon hartina pangajian poe ieu, naon hartina maca shalawat urang, naon hartina maca Quran urang. Lamun aya tatangga nyeri hate ku bibir urang. Bener lho. Cicing ya kalau naon hartina salat, naon hartina zakat, naon hartina ibadah haji, lamun aya tatangga nyeri hate ku bibir urang. Dan Allah cek Allah kami nolak tahajudna, kami nolak ibadahna, kami nolak segala rupa bentuk peribadahan sepanjang tatangga goreng patut hirup jeung tatangga. Allah. Mata bubar teh wayahna ka tatangga ngajang hampura kitu mah pernah ngajarikeun maneh. Hampura mah kitu pernah nipu maneh. Kitu bisi isuk geuning ge tok mah maot, ai maneh geus ngabebaskeun mah Allah ge ngabebaskeun. Pan urang teh teh baradagong kabeh. Kira sok, teh ieu ibu-ibu teh baradagong gitu. Ada disebutkan sok saha ibu baheula umur 8 tahun, saha ibu baheula ke umur 17 tahun, saha ibu baheula ke umur 10 tahun. Geuning kolot urang sok nita nyai pangmecatankeun tongong kumaha jawaban ibu harita. Sok jujur sok da moal ngadat sok nyai pangmecatankeun tongong kumaha jawaban ibu harita. Hoream nyai pangurutankeun suku kumaha jawaban ibu harita. Ayeuna ibu geus kolot boga budak, kolot geus eueuh, bapak geus eueuh. Ceuk ibu ka budak, nyai pamecetankeun tonggong, kumaha jawaban budak ibu ayeuna? Heuh lepok. Mata cek kuring urang teh jelema badegong teh di dinya. Ulah kada bapak geus di kopeah, bapak di sorban, bapak ka masjid, teu sadar kana dosa baheula ka ieu jeung bapak. Nah, ieu teh badegong ka syukuri. Lamun bapak ge kitu, jang pangarikeun, kumaha cek bapak tah eta? Tuh, iris, ream. Ayeuna bapak geus kolot geus eueuh, nitah jang. Wayahna bapak teh keunjeun cangkeng ngarit jang. Kumaha teh jawaban budak bapak ka bapak? Akurnya. Mata tong kanyalakeun budak sabenerna darah urang ka bedegong. Saha nu baheula bobogohan keur balajo wayang dinu poe teh saha? Saha panu wicatina candela ka pangiku hancip teh saha? Mata entong sok suci hirup kada geus salat kada geus tahajud boa-boa dosa urang bareto can diistighfaran paingan ekonomi rada seuseut paingan ibadah hampa paingan dina pengajian eueuh tapak boa-boa aya dosa jeung doraka anu urang can sumujud ka Allah sabenerna bener tah keuna lur kitu mah bahkan nu ngaran hirup madidinya tempat subhana maha suci Gusti Allah gerayu urang kosongkeun hate urang bersihkeun hate. Dan jelema nu bersih hati mah hampura moal galau hirupna tenang leungit duit bae nah pamereti Gusti Allah dileungitkeun ku Allah sabodo kuring ayeuna ceuk batur keur viral cenah dina TikTok deui otakna teh rada robah ngaran teh Ustad TikTok ni geuleuh anjir majarkeun teh Ustad TikTok namarut ngeunah kitu jelema viral demi Allah teu untuk kapolsek asli Pak beger wae hese. Pernah ini ke Pangandaran sugan cing di Bandung aloban wau sugan ke Pangandaran alun wau. Boga ka Bogor dibawa ka ditu. Ustaz ge aya nafsuan hayang nyekelan leungeunna cicing di warung gep beunang. Nah, hareupeun Ustaz nana nu dina YouTube-nya buat gebog anjeun. Mundur geuwat kuring. Ditanya ku eta jelema, saha cenah Pak Ustaz? Cing teh pun alo, nanti juga jangilok. Balik jadinya rag-rag di jalan putus cinta nama kenyang putus jadi aku nang sirup jelema mah ulah boga kahayang jeung ulah nolak ka embung bari kuring hayang kikieuan da teu hayang ngan nalika dibere bae asli Pak ulah nolak embung entong boga kahayang dan jelema nu boga kahayang direncana ngaran-ngaran rencana urang alus kana rencana Allah daripada rencana urang. Mata keles saya orang masyarenkeun kanu ngarancanakeun saha Allah Ta'ala mata kuring ceramah di dieu lain rencana urang dieu sabenerna aya takdir Allah anu kudu ngadatangkeun kuring ka dieu nya da bapak-bapak ge ibu-ibu di dinya tah geus direncana ku Gusti Allah mata rencana nu paling hebat rencana nu paling halus adalah rencanana Gusti Allah aya urang pan jujur we loba teuing ngarencana sehingga sirah teh jangan ngalengitkeun kahayang dina hajat sok bingung kunaon da gede teuing kahayang da pangabutuh hajat ngan 5 panganten lalaki panganten istri wali saksi ijab kabul beres banyak
Mending aya dangdut kahayang, wayang golek kahayang, tuluy bajidor kahayang, bubar hajat ya aya mending kieu-kieu teh lebok kahayang. Make jeung nuding alot. Heeh nya. Tong loba kahayang hirup mah serenkeun ka Allah Taala nu Maha Kawasa. Tah subhana teh maha suci Gusti Allah. Batas bersih hati. Hiji waktu bapak leungit duit beak harta imah eueuh tah keun bae. Nah bisa jadi urang keur ngora saha urang. Bisa jadi urang teh baheula keur ngora pernah nipu batur, boga harta pernah nu batur dicokot ku urang, didahar ku urang, akhirna jadi kulit jadi daging jadi bagal pangawasa, tungguan tungtung hirupna. Ketika Allah dengan hampura dosa urang artinya kudu beak eta hartana lantaran hongan loba jalma nu katipu ku awak urang. Heeh nya. Kaasup ibu nyeri huntu teh pantun mupus dosa. Nah ibu teh boga dosa ngomongkeun batur we dicare ku ustad kalah ngada dicare ku RT ngadan menyebutna panatik ku Allah mah dieureunkeun ku nyeri huntu eureun sorangan nyebat ngomongkeun batur. Jadi segala rupa daripada dicari ku jelema bakal ngamuk engke Allah nu bakal nyarekna langsung mata bapak teu kudu panatik teh ka jelema salah malahan mah tong ngewa kanu salah tong resep kanu bener. Cicing ieu teh ilmu tong ngewa kanu salah tong resep kanu bener. Nah make jeung tong ngewa kanu salah jeung tong resep kanu bener teu sieutik jelema bener cilaka ku benerna lantaran loba teuing nu ngaugum-ugum. Saeutik jelema masalah mung acruk kana bener lantaran geus kabur geus salah ku batur sedengkeun jelema kecicing dina hiji darajat. Ibu kerja ka salaki kumaha ngomong si beben 2 bulan ka hareup rangkang talak pasiarong ka panggih di uleman keur pakaleng-kaleng jeung maru eudeuh keneh ibu nyebut beben kumaha ceuk ibu si bedul tina bebeb jadi bedul jelema teh cicing dina hiji darajat matak bapak Bandungan aya jelema nu kadul bebeakan ka masjid cadu salat hanteu teu kudu digeunggeurkeun ku urang bijil daek nama kadon urang nu eureun si itu nu daek kertas teh warna bodas aya titik warna hiji tong sok lalajo titikna aya warna bodas nu lainna jelema bener pernah salah jelema salah ge pernah bener beureun awak papa ge kitu bener teh karek ayeuna meureun coba apa urang ingat-ingat baheula urang keur ngora saha anu harang ka kolot teh saha gitu leutik tah tarang ngabubu teh saha gitu anu meakeun dahareun kolot teh saha gitu nya nah atuh ari urang geus kolot teh merasa soleh tadi dieu kasalahan urang tadi bapak tong ngabisani kuring kieu nya entong bae gitu dimaklumi da ngorakeun nih enggak mah geus kolot geus ngarencana itu kayak belum dari dana mulu dan abis tadi digamis, dok diudeng, dok disorban. Kan ibu bakal buka penyakit, penyakitnya palingan jagar mung sholat, da urang sok ngeundeurkeun kali euy koropak, pedah jagar asup ka masjid. Tong sok diajar monis batu. Nah make jeung kudu bersih hate lantaran Allah deuk mere pengajaran numal kahontal ku akal ngaranna Isra Mi'raj. Isra Mi'raj ti masjid ka masjid, Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ti masjid ka masjid kunaon anu dipilih ku Allah buat masjid. Sabab zaman Nabi masjid teh dijadikeun alat media suburna masjid kudu mampu nyuburkeun jelema di luar masjid. Pertanyakan ke masjid orang suburna jelema ke masjid apakah subur jelema di luar masjid ente mata toong metode Nabi suburna masjid subur di luar masjid Nabi di jero masjid aya nu gering wae katohian Abu Bakar kunaon sipulan teu datang ya Rasulullah udur parna kumaha ceuk Nabi tong lila teuing salat teh urang nu gering beres salat saat diantara urang nu boga duit leuwih cukus man bin Affan abdi ya Rasul kadiekeun urang gantian ladang geringna breng ti masjid ngabring kanu gering ditanya ku Nabi bejana anjeun gering nya sabaraha poe 3 poe geus ka dokter parantos seep sabaraha 500 kumaha ceuk Nabi tong loba dongeng ieu ku kami digantian 500.000 kerennya banyak zaman Nabi geus digantian didoakeun Nabi nu ngadoana duitna digantian pantere salametna coba urang da urang mah yang gering lain kitu bejana mana gering seberapa poe 3 poe geus ka dokter parantos beak sabaraha 300 ucap anu kaluar sing kuat sing sabar ujian jelema gering sareng dilempek kitu itu dendam kahayang teh da karasaeun ku manehna eta anu paling paur nah ada balik urang teh heueuh bejana RT gering
Heeh, sabaraha poe? 3 poe. Bea ka dokter sabaraha? 300. Akur. Paingan batur gering ulang nurutan, da urang jujur teh jiga Nabi mah nu gering dijamin sehingga doa jelema ya Allah sehatkeun Nabi Muhammad, ya Allah bagjakeun keluarga Muhammad, ya Allah bagjakeun sehatkeun hadekeun antara sahabat-sahabat Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi doa batur ka urang teh gumantung urang alus ka batur. Hartos ye di masjid atau isukna teh breng ka masjid. Abu Bakar kunaon simpulan teh ka masjid, ya Rasul gaduh sametan kamana hutangna ka warung mana? Warung nu deket masjid. Matak ieu teh masjid ulah deket warung. Bapak salat maghrib duit teu bawa kudu hayang pan nganyuk heula. Heeh 2 pesos teu kabayar, 3 pesos teu kabayar, saminggu pan eureun ka masjid da wirang dianyuk. Gaduh sametan ya Rasul. Cek Abu Bakar, ya Rasul kudu kumaha? Pangmayarkeun dipangmayarkeun. Andai kata terjadi ye anu sok ka masjid boga hutang ka warung, apakah dipangmayarkeun tah diomongkeun? Tak eta paingan atuh ka masjid beuki ngurang. Teu jadi solusi dina kahirupan. Mata kieu ya. Kuring teu wani ka batur nyebut ahli neraka, teu bisa. Kuring teu wani nyalahkeun batur, teu bisa. Kuring teu wani ngarendahkeun batur, teu bisa. Naon sababna Pak? Jelema nu wani nyalahkeun sabenerna dirina keur nembokeun kasalahan. Kudu aya nyalahkeun batur ge artina diri teu bisa bener. Da setiap jelema nu bisa nyalahkeun mah kudu bisa jeung benerkeun. Sok Bapak nyarekan ka pamajikan, salah nu wadah teh, kubacik ibu kedah kumaha? Heuh teuing teu bisa, dagor ibu kulangsang. Sarua jeung ngajak nasehat. Ayeuna Bapak misalkan nyalahkeun kuring, salah kan ceramah teh, nya atoh lah bari geus capek. Sok atuh Bapak ceramah ka dia. Abdi dek dahar gitu. Cing kira-kira amplop saha anu bakal meunang. Nya urang da urang belum. Bapak ka jadi ka subuh nepi ka ngabudak, da pada ningal gitu. Nya. Kunaon atuh Ustaz make baju kitu jaket, kaos. Kieu ya prinsipna. Lamun Bapak RT tuluy make baju polisi, cing kira-kira cek batur kumaha. Bapak teh RT aya pakai baju polisi, apakah eudeuk dihormat ke batur? Siap, Bro. RT kuring teh jelema biasa Pak, lain ustad, lain kiai, beh dituna al-mukarram kuring teu ngaku. Mungkin teu kuring jadi jelema biasa make baju kebesaran kiai, teu mungkin. Seperti RT make baju camat. Tak ieu teh kuring teh jelema biasa, lain ustad, lain kiai, lain ajengan, tuluy kudu make baju kebesaran kiai, asa ngalusancang kang goreng di eusi. Ai Bapak mah entong da tabaku mah tos janten kiai, tuluykeun Pak kieu, entong nurutan kuring moal karasikoan. Ya, moal karasikoan. Kamari ceramah jauh, sama jalan kak, kebabuheun beureun, ai baligo dipasang ustadana gerhana, ai beungeut baru teu kaciri. Make jeung aya nu nanya, rupi ustad atos ka dieu bari ka urang. Cing teh ibu teu apal. Ai Asep cenah teh mana? Ameng we ka teu apalun. Geblus ke masjid miluan salat, dakul salat ada adan malahan begitu. Dakul adan, cek DKM teh, sakan terana jang komatna, mana cik mah dakul komat. Cenah mah ngatu abah jantan imam, dakul mana nang imaman, ngariung heula. Di dieu teh cenah aya pangaosan jang, ngan ustaz di Bandung pasti moal teu peuting, kalem heula cenah udud heula. Gaduh cenah salira ududna, aya cing teh mah, cing cenah abah miringna, dakul udud urang leuwih ka beak. Genit ke pengajian, geus edit ke pengajian teh pan, aya nu babu. Ka ditu heula cenah ka imah panitia, cing teh mangga dicekelan leungeun deuk ka mana di dieu jeung abah cenah. Cing teh mah bade ka ditu cicing di dieu cenah antep itu kitu. Genit ka imah panitia, dipanggil ku pengatur lagu pangjajak acara. Kanggo Bapak Ustaz, mangga sapodo-sapodokeun tausiahna. Naik ka abdi, sorowok teh, ka mana jang di dieu. Moal karesikoan Pak. Kunaon kuring kieu teu hayang disebut ustad, teu hayang disebut kiai, bebas. Dan jelema nu paling boga panyakit mah nalika aya kahayang disebut ustad, batur teu ngomong ustad, baeud beungeutna kahayang disebut. Engke ibadah haji, mayar 70 juta, balik dari itu hayang gelar haji. Nalika batur teu ngomong haji, tempo dadana haji.
Ari palebah tetangga teu ngomong haji lawan tetangga oh nya Pak Haji dibayar 10.000. Tetangga kedua 2 kali Pak Haji 20.000. Tetangga nu katilu pu bersin haji 200 bersin dibayar. Artinya penyakit ria. Da urusan agama malaina awak, urusan agama tah aya na hate. Leres teh, Pak. Rambut gondrong bukan pembohong, lebih halus daripada aki-aki botak. Gitu we hirup geus. Geus heula. Tuh masjid ka masjid. Ayeuna Isra, ari Isra teh berjalan. Lamun urang ayeuna bener mi eling Isra Mi'raj, urang ge kudu eling kana ladang Isra Mi'raj. Da mi eling Isra Mi'raj cekuring ge enteng, nu hese mah ladangna. Namun hari Isra berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, tak urang teh ieu teh memperingati Isra Mi'raj. Artinya urang kudu berjalan. Di mana urang berjalan? Dina bodoh kana nyaho, dina kedul kana daek, dina goreng kana alus, dina salah kana bener, dina pedit jadi bager. Tah lamun bener ieu Isra Mi'raj, poe isuk masjid subuh bakal pinuh, lohor bakal pinuh, asar bakal pinuh, maghrib bakal pinuh. Lamun ieu Isra Mi'raj engke subuh beuki Allah, nanaonan kieu? Kartos Pak anu pedit jadi bager kan Isra berjalan keur Nabi berjalan di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa keur umatna aya poin anu kudu dipigawe tina bodo kana nyaho aya rutinan pan di dieu teh ibu malam Jumaah malam Minggu ustadna teh dieu pek hadiran kudu saperti ayeuna ulah kana urang nu datang ka dieu daratang ari ustad setempat diapireunkeun teu darelong. Tapi kalau ustaz jauh, dihormat, dihargaan. Dari ustaz setempat ke dihargaan, salah gede. Kurang mah datang ka dieu jadi ulem, 2 dibayar. Coba ustaz setempat Pak. Tah nu kudu dihormat, dikunjung, dipuja-puja mah ustaz setempat. Nah, ibu maot nu tahlil ustaz setempat. Ibu maot nu ngurebgeun ustaz setempat. Sok bebeja ka abdi, Pak Ustaz. Ayeuna maot deuk naon mau datang ka dieu bau genteu. Maka sebenarnya al-mukarram lain kuring tah disebut al-mukarramah bapak-bapak menjadi ustad di tempat ieu tak eta al-mukarram. Ayo masyarakat sok ngeledek sangausna ustad kukut teh buat dianggap anak emeh ustad geus kacida anjir si eta. Ieu mah lain al-mukarram teu kudu dihormat teu kudu dihargaan teu kudu ieu mah jelema jauh datang ka dieu lagi mun diulem da nunggu deuk naon datang ka dieu dulur teu unggal geus sok pamajikan eueuh aduh naon ka dieu. Ya bener Pak tong salah ngahargaan ulah jati kasih dipujunti ayeuna batur di aku ku urang ayeuna urang teu di aku salah gede. Yuk berjalan tina bodoh kana nyaho berarti aya urutinan ibu teu datang tina salah kana bener bapak teh boga kasalahan kuring boga kasalahan yuk atuh urang omean kasalahan tina pedit jadi bager isu teh yatim kabere fakir miskin katulungan lamun ieu nu hadir bener Isra Mi'raj poe ayeuna teu kudu gede 10 ribuan geus sok kaluarkeun kali ieu nu datang aya meureun kana 500 jelema 10.000 kali 500 5 juta Pak beres ayeuna serenkeun ka DKM jeung RW Pak RW ka DKM ieu ladang rajaban bikeun wayahna bisa aya nu miskin pangbantuankeun bisa aya nu yatim pangmelaankeun naha ladang Isra Mi'raj Nabi nekankeun jalma anu nyaah kayatim ibarat curug jeung jajangkeun bener nah urang teu cicing da bab nu kieu mah berat bebrajaban mah sabab teu robah-robah ceuk Nabi teh jalma nu nyaah ka budak yatim ibarat curug jeung jajangkeun artina nu ditekankeun ku Nabi bada Isra Mi'raj teh aya praktek hirup anu pedit jadi bager, nu bodoh jadi nyaho, nu salah jadi bener, nu boga salah ka tetangga isuk geuwat mentah hampura, tak ayeuna balik ke dieu nya, ibu bisi hohoa ka salaki, geuwat gabrung. Bapak gitu bener, umat teh da Isra Mi'raj, moal tulus minta ditalak teh moal tulus. Bapak teh beulenya cerita, kitu ngaji teh. Lamun teu kitu, naon ieu hartina Isra Mi'raj? Tuluy Mi'raj, ai Mi'raj teh kan naik. Ayo naik, keur urang mah naik darajat, keur Nabi mah naik ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha. Deuk naon Nabi naik? Tah, dua Pak, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dua jalan anu beda, maka ku aro diburuhan. Jalan alusna alus, jalan goreng buruhanana goreng. Maka Nabi titah noong buruhan alus jeung goreng.
buruhan goreng orang terangkeun di antarana Nabi pernah nempok jalma nu disiksa ditetekan bibirna sorangan digunting bibirna sorangan kusaha ku dirina sorangan malaikat nepi ka gogodeg Nabi nepi ka nanya ceuk Nabi saha eta teh Jibril ceuk malaikat Jibril umat anjeun hai Muhammad ngarumpuyuk Nabi ngupingkeun bahasa Jibril nyebutna umat anjeun hai Muhammad jelema nu kumaha umat kuring teh ya Jibril ceuk malaikat Jibril umat anjeun nu di alam duniana capetang bari teu warang nitah ka batur hade tapi ku sorangan teu dipigawe mun dirina nerangkeun tahajud dirina mah teu tahajud mun dirina ngomongkeun sedekah dirina mah anti sedekah lamun dirina ngomongkeun ulah pasiha tapi dirina teu tanuk hayang we pasiha kira-kira saha ibu begitu Allah di tukang ngomong ustaz cenah Pak nitah ka batur hade ku sorangan teu dipigawe tahajud sorangan molor sedekah sorangan hanteu ceuk ibu ustaz ku abdi di aku heueuh lah Pak kuring nerangkeun sedekah pan innamal shadaqatu lil fuqara sarodako yen sedekah teh mah geureus ge nu geus aya meureun rezeki nu can aya tong teu sangsara lantaran sedekah ka batur mah atau ibu teh isu teh yatim masjid ka sumbang yatim kabere fakir miskin katulungan tanya kuring boro-boro isukan penting ieu ge kuring lain sedekah tapi ngadulut ladang sedekah panureun acara kitu menang sedekah Pak beureun kita bakal dibikeun ka abdi nya abdi balik pengen sok aya nu saloyong panitia bener cenah Pak Ustad ieu mah kagagalan heueuh da ditampak Pak Ustad ya heueuh da butuh kumaha tuh dalil tadi atuh tapi ibu tong nuding kuring bapak ge tong nuding ustad da ibu bapak ge sarua mana bukti eta budak kita ke masjid saja ngaji kumaha ceuk budak ai mama kagok lalajeun TV ceuk bapak ka budak ke masjid jang ceuk budak teh ai bapak kagok Persib berarti bapak jeung kuring teh sarasim netekan letah sorangan ngaguntingan bibir sorangan bongan ucapan alus kabatul tapi goreng akhlak pribadi jadi ustad teh lur otak ada hayang eureun hiji naik deui Muhammad kaong deui itu kalakuan umat anjeun ngojaidna darah lautan ongkek getih ongkek uger nepi ka Nabi ngarumpuyuk deui saha eta Jibril umat anjeun nu kumaha sifatna anu nulungan batur tapi nyekek beheung sorangan nulungan dulurna tapi nyekek beheung babaturanana saha eta nu kieu yeuh nyai bisi maneh teu boga duit datang ka emak ku emak deuk dibere 1 juta dina saminggu ngan lamun saminggu teu kapulangkeun wayahna jadi 1.200.000 lamun teu kapulangkeun sabulan jadi 1.800.000 2 tahun 3 tahun 4 tahun teu kapulangkeun hutang 1 juta imahna beak samahna beak nu kitu patut ngaranna rentenir geuleuh anjir bisi di dia aya gertobat mah geus kabul pae kahartos baru teu berat nerangkeun nu kieu ningang ka jelema nu rentenir noyok mah ka urang udah asa kasihkeun mah darah batu di kenyotan loleh geuning ustad teu kenging Bang Emok tah berat pan keur usuh mah teh nya Senin Bang Emok Salasa MBK geuning barobo PNPM da eta segala dudut wae kan eta bank nasionalis eta kabeh oge asup gitu jeung genah deh kira-kira tinggal ngariung emok kabeh limaan lalu nyeun perjanjian aku bersumpah dan berjanji tinggal kitu cenah limaan teu kabayar saurang bayar tamu renteng kudu opatan nah ustaz nepi ka apa pernah nginjeun kuring teu wani kan nerangkeun eta teu kengeng Bang Emok renten riba neraka berang marayat kayak mau urang heeh lamun kemaneh ulah atuh marek nginjem ka maneh beak ka salah urang berarti poe ayeuna urang karek bisa nyalahkeun teu bisa mere solusi saha anu pangsalahna panggedena hiji kadesna 2 kadusna 3 RW RT na 4 ustadna pan rakyat teh beureun datang heula ka kuring mamana biar aya acis 300 budak sakola can kebiaya kumaha cik kuring teu gaduh beuleung nyang ka kades cek kades sarua lol ka kadus cek kadus pomo beuleung nyang ka RT cek RT sami nu bageun ieu teh Bang Emok nya bayana ka dinya mata cek kuring kunaon rakyat ayeuna beut lumpat kanu kitu urang can bisa mere solusi bener lur tuh ayeuna di jalan-jalan beuki merpak bapak
nu gawe peuting rok geus pararono kaluhur yuken sih buuk bucrang bari dibeureman gareulis ibu geuning bari amis budi keur geulis teh bapak amis budi nu di jalan lebih kuring nolol tina mobil juga langsung aja om check in om cing moal terbuka duit ya cing teh sabaraha ari maneh abdi teh jam 8 ka jam 11 mah abdi teh cenah 5 cepek cinta ya akang ya buka 75 antos santos salat subuh wah reuah pamaruk teh gareulis ya tak gareulis Pak ieu mah eueuh di dieu mantap loba bapak-bapak ka bodak sia teh itu lebih geulis roparno kaluhur yuken sih buuk di beureman bari amis budi teh geuning Pak itu tadi om check in om yang teh moal teu boga duit cinta sabaraha teh 700 sareng penginapan cinta boro-boro sareng hotel cenah 1 juta bujeng-bujeng ya mah cinta buka 75 atau cenah di saung we di kebon buncis gitu aya teh belah di kebon buncis di dinya we abdi teh harita teh cicing ka kasudon asongan duit 75 tah cinta keur maneh ngan hayang nanya kunaon beut gawe di nu kieu nah ada ngadon ceurik ibu ditanya kunaon beut gawe di nu kieu ngadon ceurik dibalikeun deui hate duit ku kuring dirobah pertanyaan boga indung teu boga bapak henteu berarti yatim piatu boga salaki kabur tak aya foto aya teh salaki teh abdi teh kadieu teh nyaman mata tadi culang cereu teh bisi bapak kieu tah pernah mangkaburkeun pamajikan ku abdi di mejaan boga teh fotona kabur salaki abdi mah cing teh diserahkeun henteu cenah ditituluykeun henteu jadi janda bodong boga budak 2 berarti randa anak 2 kamana dulur teu aya tara lebih nah ulang kuring mah jeung si eta gawe dinu kitu cing teh aya di ditu kades nya aya cenah kades mah anyar pemilihan cing teh sok barang bere pan sidik cing teh neng ka yatim piatu sok barang bere ka yatim piatu pan neng yatim piatu waduh wungkul teh cara kampanye jiga nu heuh geus jadi mah waduh hampura kades lain cek urang cek si itu tah urang kudu cing teh aya ustad di ditu aya nu sok ceramah nya nu sok ceramah unggal peuting cing teh apa leun neng yatim piatu nya uningaeun da cenah abdi teh pahareup-hareup ieu mana kieu aduh cing teh apa leun neng yatim piatu apa leun sok bareng bere ka neng saluana ustad ge mun ngadalu jiga nu heueuh bareng bere mah kacandakeun ngan sakadar menting berdiri sorangan hampura ustad lain cek urang cek si itu cing teh aya jamaah pengajian ibu-ibu nu sholawatan yasinan malam jumaah seueur abring-abringan cing teh neng apa leun yatim piatu uningaeun sok bareng bere nu kitu ukur paramer baju hampura ibu lain cek urang cek si itu cing teh aya RT aya sok barang bere nya kumaha dunungan tara RT ge sarua cing teh aya bapak kapolsek aya cing teh apa leun neng yatim piatu uningaeun sok barang bere kiraha hampura ka kapolsek lain cek urang cek itu urang ternyata ternyata paingan si eta gawe dinu kitu ternyata ti luhur nepi ka handap ka asup ustadna teu bisa mere solusi usah bener rakatan kan hate berarti urang tong waka nyalahkeun jug neraka kuring ke hate jeung hate ngalampok cing teh eureun we tu gawe dinu kitu neraka cenah da abdi apal dalilna wala takrobujina kuat kuring ka puluh-puluh nah manya ya bondon bisa ngadangin milenium cing teh geuning eta apal dalilna wala takrobujina terang da siang mah abdi ngaos ngandung ngiwe dipikir-pikir gua jamaah urang cing teh eureun bade cing naon solusina tikah abdi ku aa hoream tamat abdi ceramah kali teh ditawarkeun sok yo bisa ayang yuki anteur aya kan bisa akang gitu arek lumayan aya genep tahun mun gawe dinu kitu tikah abdi ku aa lamun kuring kawin jeung maneh sing teh eudeuh salat bade nurut bade tahajud bade abdi aya asa nu ngajait tina kawiran jadi kana kamuliaan abdi deuk haat kamu jadi salaki sok pamilih bade yuk dianteur aya cing bapak teh ku ustad Korea ternyata solusina teu boga mantap cek kuring ge ulah waka nyalahkeun pagawean batur di pentas solusi mah urang teh can boga heeh sadegeun ladang rajaban geus tadi maruk teu beurah kol mulai pekatilu Allah nembongkeun ka Nabi Muhammad jelema ngadagoran sirahna sorangan muncrat otakna belah bejan sirahna
Nabi kang ngarumpuyuk saha Jibril eta umat anjeun hei Muhammad nu waktu di alam dunia loba waktu tapi teu dipake ibadah sholat. Tah ieu nu hadir wayahna bisi di dieu aya nu acan wayahna keureuyeun urang rumasa jelema doraka urang rumasa jelema loba salah eueuh deui penyeimbang kasalahan adalah sholat. Matak sabejat-bejatna urang sadosa-dosana urang satebalik-tebalikna urang ke sholat ulah coba wani ninggalkeun bisa jadi Allah mukakeun rahmat tina eta sholatna. Kajeun ceuk batur STM je sholat tuluy maksiat jalan kajeun da jelema mah jujur Pak eueuh nu saumur-umur bener kadang-kadang kaslang jeung kasalahan Bu sholat nu mah non bakal ditampa tah Nabi tepung jeung Gusti Allah maka cekang jeung Nabi ka Allah atahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul kemuliaan kehormatan milik saliraya Allah. Kumaha cek Allah assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kasalamatan keur anjeun hai Muhammad, kaberkahan keur anjeun hai Muhammad. Ternyata kasalamatan teh keur Nabi Muhammad lain keur urang. Jadi urang mah ulah waka bangga diri pada ku tahajud can aya di dinya. Kasalamatan keur anjeun hai Muhammad, tapi Nabi ngarumpuyuk ingat ka umatna nolak sapajodogan Gusti lamun abdi salamet kumaha umat kami maka ucapan Nabi assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kasalamatan keur abdi sadaya jeung golongan abdi anu saleh kitu pancen Nabi. Jadi orang bisa sholat, bisa zakat, bisa saum, bisa ibadah haji lain soleh urang aya doa Nabi nu dijabah ku Allah. Mata kurang sekadar ngacung daek sholat daek tahajud ngacung ya Rasul abdi nu hayang menang syafaat karek ngacung urang can jadi menang syafaat karek ngacung mata sholat ulah tepok dada jeung surga dan memangna surga teh dikasih malaya karek ngacung urang teh 10 jelema datang ka desa ceuk kades teh nah ieu 10 jelema datang ka desa da kades merek mere duit 1 juta teh kan saurang nu datang 10 nu dibere saurang cing kira-kira sifat ibu deuk kumaha kanu salapan kumaha cing ibu ceuk aing oge teh maneh teh nyoblos kades nu ieu urang nyoblos jadi menang 1 juta pada henteu nah da kabur pangheulana sia Nabi lain hate ibu, Nabi lain hate kuring, Nabi lain hate bapak, umat tu doraka sekalipun, umat tu bejaan sekalipun, umat tu dolim sekalipun. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin Gusti, salametkeun umat kami Gusti, berkahan umat kami, kajeun baul, kajeun bedego. Mata kabedegongan jeung kabawangan urang teh Nabi geus meningalkeun kada sok teh bedegong kumaha urang ku Allah dititah salat subuh 4:30, ayo urang datang geus sabaraha. Ada jam genap saya tuh cek Allah teh sholat teh kuduna teh jam 12 saparapat tadi ibu sufi teh sebarang Allah jam 3 tuh bener iya pangaosan ku jalujurna cek Allah teh magrib teh jam genep ayo urang datang ke sabaraha jam 7 bae mah asa cik keneh magribnya geus moal adan deui nya heueuh di magrib jam 7 cek Allah teh isya teh jam 7 saparapat ayo urang datang ke sabaraha. Oh ya nu acan deui. Tuh nya rag-rag kana kabedegongan. Ceuk Allah teh boga duit 1 juta teh kaluarkeun 25.000, 2,5%, 25.000, beh dituna aya meureun 5%, 50.000. Nah, bahasa Allah mah keren. 1 juta kaluar 50, maka nu 50 nyalametkeun anu 850. Cing lamun jelema nepi ka dinya kabeh, alah karek ngomean masjid Bapak. Karek ranjaban ge mah teu kudu ngencreng demi Allah lah. Heuh 1 juta kaluarkeun 25 atawa 50. Ceuk Allah teh nu 50 teh nyalametkeun 850. Ngan lamun teh dikaluarkeun nu 50 bakal jadi rurujit dina 850. Paingan dileuleuh kabeh isuna bengi. Da batur teu kabeh. Nya. Karena ya kudu saladar heueuh. 1 juta bikin 50 nu 50 teh nyalametkeun nu 850 teu didikeun nu 50 ka batur nu 50 jadi panyakit dina angka 850 kateureuy katuang kaleueuh gubrak ka budak budakna baul gubrak ka pamajikan kokolotot gubrak ka urang amok cerai anjir dina 50 ku atuh rantah
aya dosa nu dibikeun ku urang ka batur sabab Allah geus menta perkara eta bari dipenta ku Allah lain jumlah gede jumlah leutik 24 jam nu dipenta ku Allah ukur 5 menitan kali 5 waktu ngan 25 menit geuning loba jalma teu sanggup padahal dibikeun ku Allah 24 jam nu dipenta ukur 25 menit tapi loba keneh jelema anu teu sanggup bener Pak alah tak gitu ya raja bantu kudu rada saladar kana hirup bener urang jelema kurang gitu hari kajian ustaz sekalipun cek Allah teh oncor hirup di akhirat teh maca Quran 5 menit euy coba Facebookan coba leuko komen batur coba apa udah teu kicep lagi coba di Facebookan nya jadi urang teh cek saha ahli surga ku sakitu ge aduh ese komo lamun make ilmu bismillah boro-boro mah jeung 30 juz Quran boro-boro jeung 114 surat boro-boro jeung 6.666 ayat jeung bismillahirrahmanirrahim malahan panjang teuing jeung bi saha nu geus akur hirup jeung bi beuki jero jeung bi ai teh ku pangawasa Allah ku kersana Allah ku izin Allah hiji waktu bapak diledek batur sadar ka nabi moal mungkin bapak dihina tanpa aya izin ti pangeran nah aku beuti izinan ku Allah keur muji hirup urang oh ujian Gusti abdi dihina nuhun Gusti bi coba udah dihina jebrol ditonjok endit ka kapolsek tewak ka kapolsek cek pak kapolsek hukum sim lila eueuh bian bapak diledek, bapak dihina, bapak dicaci, make bi ku kersa Allah, ku izin Allah, ku kodrat Allah, ku takdir Allah. Oh, panghina eta teh keuna ka urang, oh takdir Allah. Nah keuna ku takdir, oh muji. Nah mah jeung muji Allah keur seneng ka bapak ku ujian. Setiap jelema nu diuji, tempo tahajudna jadi daek, duhana jadi bener, salatna jadi khusyuk, ceulikna ge mineng nya. Ya, ti nabi berarti Pak. Bismillah panjang teuing bismillahirrahmanirrahim bi wae urang teu kasimpulkeun teu kaamalkeun leungit duit bi ku izin Allah ku kersa Allah ku pangawasa Allah Gusti napi abdi leungit duit sehatkeun we jisim abdi nah bisi eta duit teh ladang basila bisi eta duit ladang nipu bisi eta duit kacaksakan barang haram dileungitkeun ku Allah teu kateuing ku urang Allah deuk nyalametkeun awak bapak jaga di akhirat matak leungit duit yes biheng orang berpikadinya kata boga kabogoh kaneng putus bawa ka nabi ku kersa Allah ku izin Allah ku takdir Allah naget putus Allah mau ninga manuluhi alus leungit si eta datang ustad dana pan beureun pede lah bi yang dai hirup mah lamun teu make bi mah ribut bapak kapolsek jadi polisi bi ku izin Allah ku takdir Allah ku kersane kuring datang ka dieu bi ku takdir Allah ku izin Allah ku kodrat Allah laras Pak geus moal aya sifat teu jongjon hirup sok lah lakonan pinter dipinterkeun bisa dibisakeun alus dialuskeun jadi ge dijadikeun urang nama teu jadi naon-naon teu walak aya naon-naon ternyata aya kudrot jeung katangtuan Gusti Allah matak jelema nu sirik ka batur panasan ku batur teu sadar kana bina dirina sorangan aduh rada jero Pak lumayan ya jadi orang tuh gening boro-boro yang 30 juz jeung bi ge teu akur heuh nya jeung bi sok wes harus akur jeung bi jeung ada sifat jelema kabeneran kuring cicing di logawa bapak kapolsek logawa teh leuwih ti ilmu teh nanya mudun leueur jurang ngarah nu ka ditu maksudna lamun ngagaleun sate 10 tusuk di logawa kudu boga duit 50 Pak sate 10 teh 20.000 sedangkan ojek 30 mata abdi mah riren teu nuang sate tapi Allah mah maha adil abdi narima unggal penting abdi ceramah dina dus teh sok aya sate teu ojek teu 20 gratis bro lamun kuring hayang meuli teng-teng tuang kudu ini ka Cimaung sabungkus na sabaraha 70.000 mata abdi teh daripada kuruin kasih mau capek-capek mending eureun ngadaha teng-teng tapi abdi ceramah unggal penting gigireun sate teh teng-teng lamun abdi meuli cau ka Indomaret hargana sakilo 85.000 anu geus
karena noning teh atuh abdi teh di mana duit segitu daripada ini cerita eureun atuh doang cau ternyata Pak Abdi mah putih mawaan cau deket teng-teng katanya sate teng-teng cau ternyata bi kuker saning aloh mah naon susah naon hese aya nu hese mata jelema nu sik-sik melik sulit ati goreng pucus belang bayar malahan teu narima kana takdir batur leungit tina bina teu ngaku kana kapangeranana aduh ieu teh ceramah teh jero teuing geuning bapak cenah baheula pernah jadi jeger pernah teu salat pernah teu ibadah bi ku takdir Allah ku kodrat Allah loba jelema nu cagir ti dinya dari boge meureun baheula teh ditiung kabeh ditiung teu baheula sok ngaku ayeuna ditiung tah bi pinter euy pinter mata tong coba-coba nangtukeun takdir batur nah rungka ku siana eta geus bisa medang rungka siana leungit menjauhkeun di bawah korek-korek ngana di mana manehna di pusul korek-korek langsung di Cirebon bari mawa awewe aduh tak orang koneng nu puguhna tiung koneng tong coba-coba nangtukeun takdir batur lantaran hirup bapak hirup kuring bi lamun bener eueuh bi tah didinya jelema bakal sombong da leungit bina pinter dipinterkeun ku Gusti Allah bisa dibisakeun ku Gusti Allah mampukeun mampukeun urang mah bisa tinggal bersyukur urang mah pinter tinggal bersyukur jelema anu pinter bersyukur bakal mampu ngancuran jelema bodoh jelema anu mampu bakal ngancuran jelema nu teu mampu jelema nu dae bakal ngabuka jelema nu teu dae da hakikatna mah kunaon batur teu pangaosan nu salah mah urang nu osok datang kunaon batur tara datang kana pengajian nu salah mah urang nu osok kira orang tanya hari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok berapa sok hari ibu nyamper pengajian kanu osok kanu tara kanu osok nah anu osok pakai jeung disamper da osok dan lamun ibu osok pengajian mah kudu nyamper teh kanu tak pertanyaan nah anu tara pengajian tara disamper datang teh aja nya justru udon cenah datang teh disamper acan nyebut anak geus dosa ibu aure jero teuing ya cenah mah jero teuing bapak osok ke masjid pernah nyamper jelema nu tara ka masjid tara nah tara make jeung tara disamper berarti bapak teh haban itu tara di baret tuh nyamper ke tara sedangkan Nabi Muhammad 23 tahun ceramah ngajak manusia supaya naik tuh ditebus ke 23 urang ngajak encan nyebut tara ka batur geus nah teh sudon wae mata cek bahasa kuring batur kadul teh karena urang teu daek nah nyamper omong nyalahkeun utara salat naraka takbir murtad babari teuing ngomong gitu iraha bapak ngajang ka imahna ngajarkeun rakaatan salat iraha bapak ngajang ka imahna ngamodal buku salat iraha bapak ngajarkeun ruku sujudna nalika salat iraha apa henteu Pak tapi nah batur teu salat kafir murtad neraka Allah enteng teuing kitu enteng teuing heueuh nyalur ibarat ibu teu ngarasakeun ka salaki teh doraka petugas ibu ngarasakeun salaki deuk usaha deuk balik usaha rasakeun salaki balik usaha geuning bapak sumpi rasakeun kacapena dek diuk dina golodog copot cai anu tiis cai herang da eueuh gula dikeun ka salaki tempur sanajan cai herang leungit gula suruput salaki nginum anu kuat jiga nu amis nah eueuh gulaan tapi amis nu amis lain gulana tapi amis buli pamajikan ka salaki nu dibikeun teh manis tapi uji jemris usaha leutik barang lebok aya nu kieu wae kota dan salah disuruh put mual nepi kana tikoro acan hayang nyebrotkeun kana beungeutna cicing didinya geus suruput nginum cekelan leungeunna suntangan ibu bawa kajaman bapak beli bade kajaman sok itu bapak kajaman dekul bapak kacai ibu teh cicing tong ngablu cicing geus bapak teh jabat asongan ku ibu teh andukna sarungna kamejana bapak beli teh acana tepat
kebutkeun sajadahna mangga pepegeran tepan dekul salaki tepan ibu cicing tong ngadu beres salaki salat kulibat ibu kaharep deuk naon deuk mentah hampura bapana capek lungsar ieu tunuh geuning bapak teh mela bisi abdi hapunten teh ieu ceramah jero teuing nah dieu kicep lagi eueuh mungkin udah di eueuh mun kana bab duit langsung menang duit tuh salaki datang cek salaki teh boro-boro make mantong kalau mun eta mah aya sih teu ngarasakeun kana kacape salaki bapak usaha ti watak sore dijeun isuk-isuk dijeun sore geus boga duit dikeun ka pemajikan pek ibu pake dangdan ngan dangdan ibu duit ti salaki bikin ka ibu berarti ibu teh dangdan teh keur tapi geuning kanyataanna duit ti salaki pake dangdan keur batur kauleman jiga ratu di imah jiga babu di kamar jiga hantu eta kusagala dipake na beungeut make bubur panon make bonteng bibir make tomat kuat asa hees jeung jus bareng aya nu leuwih parah guru moe bangsa batur TikTok YouTube segala rupa bapak mere duit ke pemajikan keur meuli beas keur ini keur itu bapak teh nanggung jagung nanggung tomat tak ambil semplak salaki mah pak leres pak kaibunan kapanasan geus jadi duit dibikeun ka ibu pan ibu boga HP digulikeun kana kuota eta salaki keur nanggung jagong manehna TikTok kan di jalan di dieu ka ibu teu ngarasakeun mata tugas ilmu mah rasakeun kacape kalungse karipo salaki jong-jongan kieu ya pak atoh dan bapak kieu bere duit ditarimakeun ku pemajikan dipake dandan keur urang ieu mah dikukupan teu parah lumpuh selalu dipake kurma awak gede cekek simut dikieu teh kuat tepung bapak mah kaseregeun ngalakol kana tabung da kaseregeun ku ibu aduh kumaha pak untung kaya di dieu mah oh atuh aya teh kana sakieu urang teh sok teangan aya aya ampun ya Allah Gusti tapi gitu-gitu nah atahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah cek Allah ta assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh cek Allah cek nabi ta assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin malaikat teu dikanggo godam asyhadu alla cek malaikat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah cek Allah teh Muhammad dosa jeung neraka umat anjeun teh kaciri ku anjeun kaciri ya Allah kumaha keur mupusna tah anjeun dipanggil